Madang terus di mana? Itu diantarkan ku tamu. Iya, tunggu pare. Ayah tamu itu ngatosan tuh tadi. Kamu hanya di tahun itu. Oh itu maksudnya. Dua, satu. Oh iya. Aduh, Mang Adang. Lain eta iya. Iya mama iya Dua. tadi teh anu. Dua. Ada. Dua. Selami, alhamdulillah tos selami madang abi kurilingan. Nya mau apa tostengnya tapi. Yang diajar ngalawak madang. Wah, Mang Edi belajar ngawak. Atuh ayeuna Mang Adang. Ayo, tadi itu Ayo. nuhun pisan ieu menetapikeun ka menteri di bartosan di dinya. Dah watos naroskeun wae. Aduh. Mangga silakan kerana dia. Siap, Cek. Madang ya. Oh, siap madang. Yo ka bicali. Nya sok teh biasa di dia heula ban mah. Iya. Mang Adang. Nah, itu tos buritnya nya abi bade wangsul heula keur mah ieu bayam acan parayu jeung tacan ibak nya nuhun pisan nya Bade ditantun heula. Bayem nuhun pisannya Mayem tadi aduh tos abi ngarerepot aduh ya. Cie. Ada tuh Nuhun Bayem mah. eta mah tuk heureuy nuhun Madang lain ieu teh Mang Odoy tamu di mana? Ieu teh madang ti Di Majalaya. Majalaya. Oh, sawas tak teh? Abdi, Nya. dada. Oh. Dada, ieu dada. Nuhun teh. Maksudna teh Ieu, Hoyong ieu diajar madang. ngalawaknya. Tah, kitu hoyong diajar ngalawak saurna teh, oh sok sareng kuring diajar. kana kasenian. Muhun, hoyong nyeta anjeunna teh. Da berbakat dina nalian suluh mah sae kitu. Setengah calung atuh cik Muhun tah, jadi kan ngejalur hoyong diajar nyalung teh ya gitu. Malawak. Kapil diajar malawak mah keur mah bapak teh acan ibak. Muhun. Si itu teh sagawaya. Oh, kitu. Nya kudu perhitungan. Oh, muhun Engke atuh kieu we. Jam 7 engke ka dieu deui nya. Jam 7. Nya bapak bade ibak heula, bade ieu heula sembahyang heula. Muhun. Jam 7 ka Nya deui. kitu wayahna we. Muhun, Nya, siap. bade ditunggu ditepas di ditu atuh nya. Muhun madang. Bade nyekeun bade ai bade meuting mah di dieu da sayogi tajuk. Muhun. Siap, hatur nuhun madang. Hatur nuhun madang nya. Kalau bener atuh, ah. Siap. Rizki. Tuh tinggal tidak. Iya, menghadap mendomat tuh piala-pialana. Nya. Pasang diri cau. Tuh. Ieu naon lawak. Lawak. Bener mana kisara mau urang euy Ah, udah sidik menghadang mendomat juara hiji atuh. Geuning, Lawak jago menghadang mah. Sule. Sule. Ogi. Oni tuh. Kan iya. Saeta. Sahrul Gunawan. Bener. Marukan mah menghadang mah sidik lawak jago menghadang mah. Arus pisan euy mana euy. Mantap atuh, wah sia-sia lah sugana manehnya bisa nurutan Mang Adang penuh atuh. Kudu ngadoakeun. Ya pasti didoakeun atuh. Siap. Kade euy. Ah, kopi ieu. Kopi. Ieu mah. Mau amis? Amis. Eta mana? Landing itu jauh di Iya. Jawa. Lope-lope. Lope. Sampai mana? Ya, kaya mga sabda mo niyege kan lo enggak sakali. Punten madang Kang Madang nge kapayunan. Ari eta sekolah keluaran di mana? SMA abdi madang. SMA. Memang SMA mah ayeuna mah pelawak teh kedah pinter. Di kedah internet. Mohon. Kahiji dina acara pelawak hiji. Hadi teh maksudnya rek naon rek gugu. Yang diajar cenah mah. Artina guru teh kudu digugu sareng kudu ditiru. Mohon. Ada ngagugu upami ku
mengadang di pagahan Bade mangadang bade. moal ieu moal tapikeun ka di dieu siap dina carita tapi dina kelamana sangam teu Sangam ada mangadang. kumaha carana oge si kumaha adang kudu gugu goreng na alusna ge cek peribahasana sabab disebutna guru kudu gugu sareng di Tiru. Tiru. Mun mangadang. kahiji pelawak teu pastina tata krama sopan santun urang Sunda sabab pelawak Sunda. Kahijina urang kumaha kasasama ngahargaanana kasahanapeun urang ngajena kasaluhureun ngahormatnya komo ka ibu karama sadayana kudu turun. Hiji eta kaduana sabab dina pelawak ayeuna mah benten jeung pelawak baheula. Gitu. Pelawak baheula tapi kaseueun masih kumaha oge cek peribahasana. Udog cabokahna, udog naon kitu, udog jorang oge di kaleng atuh dina mayok menentang sarah oge kumpulna. Siap teh silai anjing goblok teh. Tah ayeuna mah pelawak teh kudu beuri mendidik. Mendidik haji tata krama anu bade pelawak belah sikabajan eta bade pelawak laga bade pelawak anu ieu anu non ngaranna teh gaya kampung. Tah ayeuna mah pelawak teh bade mana anu kudu ditiron da syukur-syukur film-film tuluy dina film-film itu film ieu seperti Mr. Robin. Mr. Bean. Lajeng deui eta Benyamin S, lajeng deui Karsino Dono mana anu kudu ditulis ku urang. Komeng, ule, anu mana anu kira-kira kajiwaan ku urang. Ras anu pangkat cida-cidana kudu pembendaharaan kata urang. Attitude bagi termadangnya. Attitude-na kurang baik. Beneran kata teh sapertosna kieu. Dina Sunda mah aya bahasa ngagahar-gahar basa. Ari ngagahar-gahar bahasa teh naon mangadang? Bahasa hiji di bahasa hiji jadi dua jadi tilu bahasa tuluy deui bahasa anu biasa-biasa bahasa aheng disebut teh bahasa sapertosna modelna ge ngagar bahasa modelna sore mangadang perancah mangkat garapan ka rasa saya pangakana langsung dipayunnya ke salam hormat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan benten jeung cara misalnya rasa bagja namana maca basmalah hamdalah ayana panja bahyana kawasa sangkan bapak-bapak mama salawasna ayana jalan rahmat ayana kawasa. Itu bahasa-bahasa anu ngeunaan mendidik nonton gerak momones. Ari momones teh teu urang tuluy dari ari nges kabisa urang. Contoh lamun urang ayeuna kudu katinggal-tinggal nonton teater. Bersandiwara menjadi galak kumaha, menjadi anu lemah kumaha. Lamun mengatakan huras kumaha, nu ambak kumaha, nu sedih kumaha. Mun dina lawak mah kudu disamaraan, lamun sedih bisa. Lamun tepikeun ka dina naon teh dina galak-galak. Pati kajahe sun coba berade. Jadi gitu. Kudu naon gitu, kudu keras. Entah pati kadang hae coba berade. Kudu dijiwaannya. Wah, kudu dijiwaan. Jadi kudu disamparaan gitu. Lamun dina sedih make Ekspresi mangadang. no? Ekspresi. Ekspresi mangadang. Es krim eta. Ekspresi mangadang. Nya eta. Madang teu apa kana bahasa-bahasaan tapi mun urang kudu make gerak. Lamun dina sedih sapertina. Sedih pisan. Aduh Gusti abdi ampun teu kiat nandangan. Cirik pan. Ibaratnya Ini rawat bukan mengadangnya. Kalau bukan terang gitu. Eta nu kuduna teh minangkana dina geraknya
lamun dina nyadoskeun Irak teh terus dina ieu bahasa nu rame proposal dina ieu gar bahasa barudak kanggo menghimbau upami mikeun runtah teh ulah gagabah asukeun kana wadah dulu gemukna keur ka kebon atawa ka sawah jeung ulah dipikeun ka walungan di sitina runtah timbul wabah datang daah jadi musibah. Nah jadi jemang berdarah leuwih hade kok mun panyakit kan kausahaan payah urang leuwih hade ningkahan penyakit daripada ngobatkan penyakit. Pada mengadang jadi mengadang mah tontonannya jadi tuntunan. Nah, eta Bedanya ekonomi. beda maestro itu. Sapertina ayeuna kan aya dina ieu nence taraje nincak hamalan. Tuluy digahar-gahar basana. Nence taraje nincak hamalan yuksi bukti nyucuk galur berpai duayat berbat lumpak lanak eureun ge diuk anu dahar ut hituk pletek bau. Nah gitu urang kudu pembenaran teh. Ai guguruna ngalawat hiji dina budak. Kadua tina Al-Qur'an nu katingali bokor si naon kursi teh oh cokor na ti sisi ibaratna aduh bener cenah teh kumaha Al-Qur'an nu katingali kudu dilawakeun made cau ngang cau kana enak tadi biasa cau kieu tapi eta dia aya dilawakeun apanya kitu nya kalau gitu kan jangan itu dilawakeun supaya ninggal pikaseureun diperhatikeun gitu. Tah abdi teh mah ada hoyong aya bumbuna gitu tah. Udah ari lawakan-lawakan mah nya tilu sabulang bentor nya jage teh mangadang jeung patuk mah. Cakakak abdi teh. Aduh mangadang etana gitu tapi aya bumbuna gitu sebenarnya itu aya naon teh. Magic gitu. Aya ritualna. Tidinya urang oge nyanap tina sabulang bentor lajeng oge tina aya oge geureung-geureungna dina koran-koran nya ya bener-bener disebut bulan pentol jadinya anu Bapak Abdurrahman bahasa Sunda apa tahu Sunda sawios ayeuna hanya pikasieun mah pan urang mong bahasa bangsa Arab dulu gitu nang ari ngadutun pan aing maya ngajalatun anu saperikeun ka urang ngajual koma dituntun ibaratna terus naon deh pelantaran pipikeun hayang payu teh make jeung minyak zaitun jadi tina tun eta jadi ku batur teh diperhatikeun pangalusna teh disebut sanes nu kanti pan dina Al-Qur'an oge kumularan gugurubina simabina ilahina alladzi yuwaswisu fi sudurin minal tiwala kata-kata teh dapat dimengerti sukar dikatakan ku mengadang bahasa sunat ya bangsa Indonesia aduh gitu terus tah ayeuna hoyong jadi lawak muhun madang kudu kahiji ngabogaan heula sae upami urangna tina dasarna sekolah komodi tina agama margi anu kahiji mah anu diudagkeun supaya rapi ulah ripuh dina mancan tugas hirup dugi kasebut teh kudu ngabogaan ilmu mohon pangarti sabab pangarti nu mawa pangadi pangabisan maharga kurang pangabas bisa mah sadaya dikasep ngaran pereng-pereng oge sapertina tetep mah dihargaan batu tapi lamun boga bahasa boga pangabisa sanajan urang goreng patut kitu oge hormat betul belum kanu butuh nalan kanu susah ngantir kanu sieun mere obor kanu poe jadi alus nyajait kanu ti bahasa tadi kitukeun urang teh tadi dikeuna culkun tuh kari kumul ragagah kari tumah tah taina tah manukna ini leungit peuting teh meong bisa tu masarkana kadadian ka tukang-tukang ditambah bukti kalayan data rek mungkir kumaha da bukti nu cita-cita maneh bangsatna kan bisa kitu dibere heula katokan nantir heula culkun tul kari tumul pan di mana urang di balai teh kuntulna di balai tumulna beunang
lar gagak itu nggak kakak sanajan berjeng manuk heula naon kitu tinggal itu manuk gagak papakna sorakna gagak muka tuduh bakal gagak itu nggak tah taina tah manukna sanajan tai hayam oge da manuk di dinya bakal nyangka kana tai manuk muka teugingan manuk tah taina tah ini lagi tipe ting tai meong bisa masalah ini teh eta teh direbok meong sabaraha dina bisa tah gitu jadi diperkaya lah iya ngagar basa tah hayang nyampe tapi kan kak kumaha ieu teh urang teh wah abdi mah yang jadi artisna gitu. nya hoyong pokona mah hayang lebih timang Adang gitu tah bagus itu cita-cita urang kudu tepikeun kadinya nyampe jeung teu nama namun kudu ingat naon dah cita-cita yang kurang tujuan cita-cita lampung turun ikhtiar sampurnakeun gitu niat teh kudu dilempeng teh eta ulah ka dieu tah ikhtiar disampurnakeun halanganana ituna buk sagala macam sabab bakal aya halangan dina naon pagawean ge hese capek yara ilang susah payah pahit ketir eta bakal laksanakeun ku urang nya tadi dinya kudu bisa urang teh meunang mulangi nah lajeng engkano pelawak teh aya syaratna ieu oge aya syaratna mana aya syaratna kupingkeun keras-keras ya dangukeun keras-keras aduh mangga oge bahasa Sunda teh isina komo dipajun topik mah isin pisan gitu eta geus gugulungan sacibareto keukeuh we ka batur teh nyebutkeun ngupingkeun nya ka urang ngadangukeun padahal keur ka batur mah ngadangukeun tapi keur sorangan ngupingkeun aya syaratna kahiji munduk digugu hayang sohor pelawak mah kudu aya syaratna jeung urang istiarna disebutna teh naonnya naon palakiahna palakiah pagaweanna kahiji kudu daek newakan heulai anu lowana 40 heuai mah ada heuai nu tunuh Makane sabab naon mah kaja newakan heuai sabab dina diri urang teh disebutna naon kitu dina ieu mah kudu aya tenaga goib. Hartina goib teh jampe model jang jawokan, hartina jampe jang jawokan teh jampe anu aya putula patanina jeung goib. Eta sabab ai goib teh teu karasa, teu karampa jeung teu kacipta rupana. Sok da kumaha berarti dina naluri urang. Ceuk urang seri batur kudu seri. Karek dina nyarita oge pangsok sempal sampir. Tah itu kudu tepikeun ka seri, pikeun ka seri ku itu tetapi dina naluri urang teh batur bakal seri tah mun ditalikeun ku ieu. Tah itu mun teu karampa teu kacipta teh itu goib. Nah, kahijina eta mah rancangan dukunnya eta paham rancangan paranormal tapi kumaha ada dicaritakeun misalnya campura ya kahiji kudu newakan heuai nu lobana 40 kahiji kaduana mah ada kaduana sanggeusna 40 newakan heuai eta asupkeun kana nyukunan eta heuai teh tuluy siji dua tilu tepikeun ka 40 geus menang 40 maksudna tuluy dikeueum pakai cai oke di maksud kita dibawa ke sirah cai tuluy di talian tuluy dikeueum ku pami geus goyang eta berarti eta geus reaksi aya geus ayaan eusi tak kitu jadi kudu newakan heuai anu lobana 40 tah geus sian kadinya tuluy di tanceban nyere 7 naon makanya kudu 40 sabab 40 angka sakti model angka sakti teh hiji 3 salapan 7 coba aja na salapan ku saktina hiji kali salapan salapan 2 kali salapan bijina 2 kali salapan 18 8 jeung hiji
Salapan. 3 kali salapan 27. 27. 2 jeung 7 Salapan. 4 kali salapan 45. 4 jeung 5 Salapan. 5 kali salapan genep. 5 kali salapan. 3 kali salapan teh seperti 3 genep. 3 jeung genep Salapan. 4 kali 5 kali salapan 45. 4 jeung 5 Salapan. tuluy deui sabaraha teh? Tuluy deui genep kali salapan sabaraha? 54. 54. 5 jeung 4 Salapan. 7 kali salapan genep kali 3. Genep jeung 3 Salapan. salapan kali 8 72. 7 jeung 2 Salapan. salapan kali salapan 8 hiji. 8 jeung hiji Salapan. sakti. Sakti eta angkanya. Tah itu anu disebut sakti teh pan urang oge dikandung kumang teh Salapan bulan. Angka salapan. Tah kitu da syarat-syarat teh mung sakitu mah da. ampurannya suara ieu suara ada dia di kumang gitu. Hayo urang ka waktu lah. Mun ayo nya. Ayo dan tulis ini. Atur nuhun pisan madang ya. Sami